رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi nafa'an mubarakalana wa ridnika wa linnasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hari tah hiji pasal. Wa alaika sareng misti ka anjeun bitaubati kalawan taubat. Min kulli dzanbin tina setiap dosa. Sawaun eta sarua kana bukti ieu danbun. Sogiron eta anu leutik au kabiron atawa anu gede. Zahiron anu zahir au batinan atawa anu batin. Fa inna taubata mangka sanyana ari taubat. Eta awalu kodamin mimitiling lengkah. Yadha'u anu nyimpen ha kana ieu kodam saha al abdu hiji hamba fi tariqillahi dina mapai jalan Allah. Wa huwa sareng ari ieu tobat eta asasun jadi pondasi. Asasu jami'il maqamati jadi pondasi sadaya pirang-pirang makom. Wallahu sareng ari Allah yuhibbu eta nu mika cinta Allah at-tawwabina ka pirang-pirang jalmi nu tobat. Qala ngadawu sallallahu taala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sayaktosna ari Allah yuhibbu eta mika cinta Allah at-tawwabina ka pirang-pirang anu taubat. Wa yuhibbu sareng mika cinta Allah al-mutatahhirina anu gawe ka jalma-jalma nu gawe bebersih. Wa innallaha jeung sayaktosna ari Allah huwa ari Allah eta yakbalu nampi Allah at-taubata kana taubat an ibadihi ti pirang-pirang hamba-Na Allah. Wa ya'fu jeung ngahapunten Allah anis sayyiati tina pirang-pirang anu awon. Wa taibu jeung ari anu tobat minadzanbi tina dosa. Kaman eta sapertos jalmi ladanba anu teu aya dosa eta tetep lahu kayeman dina pada bersihna kantun kersana dari pangapunten Allah mah pasti dongkapna kantun kersa tobatna. Walam jeung kanyahokeun ku anjeun anna taubata sanyana taubat latasihu eta teu sah ieu tobat biduni tarki dzanbi ku teu ninggalkeun dosa. Engko tobat tapi dosana anggar dilaksanakeun. Wan nadami jeung nalangsa ala fi'lihi kana migawena ieu dzanbu
wal azmi jeung ngazam ala alla ta'uda kana yen moal balik deui anjeun ilaihi kana ieu zanbu ma'ishta salagi hirup anjeun walitaibi jeung eta tetepikeun anu tobat as-sadiqi anu bener alamatun ari aya pirang-pirang ciri pirang jalma anu tobatna bener mina eta tetep tisapalihna alamah riqatul qalbi ari leuleusna hate wa kasratul bukai jeung loba ceurik karna dosa waluzumul muwafaqati jeung ngamistikeun kana ngakuran syara' pokona lamun cek agama ulah cek agama aturan henteu dilaksanakeun luzumul muwafaqah wa hajmul quranai jeung ngajauhan wa hajrul qurana isui jeung ngajauhan babaturan goreng wa mawatinil mukhalafati jeung pirang-pirang tempat maksiat wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun wal israra sartana israr naon ari israr wa huwa sareng ari israr eta antadnuba yen migawe dosa anjeun sumala tatuba tuluy teu gawe tobat anjeun isor teh migawe dosa tapi teu tobat adidatin anu bingbilangan kemana itu teh wal israri wa huwa sumala tatubat tuluy teu tobat anjeun alal pauri dina pada harita soror teu migawe tobat migawe dosa tapi teu tobatna pada harita wal wajibu jeung ari nu wajib ala kulli mukminin ka setiap jalma mukmin eta ayah tariza yen ngariksa ieu mukmin minal ma'asi tina pirang-pirang maksiat sogoh iriha tegasna leutikna ieu ma'asi wa kabairiha jeung gedena ieu ma'asi kama sapertos perkara yahtariju ngariksa mukmin minan nirani tina neraka al muhriqati anu nutungkeun wal miyahi jeung pirang-pirang cai al mughriqati anu neuleumkeun wasamumi jeung racun alqailati nu maehan walayah taro jeung teu milih ieu mukmin azanba kana dosa
walayak tasida jeung teu ngamaksud si mukmin kana danbu walayata haddasa jeung teu nyarita ieu mukmin bihi kana zanbu qabla wuqu'ihi dina samemeh tibana kana zanbu walaya proha jeung teu bungah ieu mukmin bihi kusabab ieu danbu padal wuqu'i dina sabada tumiba ida waqa'a di mana geus tumiba danbu liannal wajiba karna sanyana rin wajib alaika ka anjeun eta satruhu nutupanana ieu emak wa karohatuhu jeung benci kana dosa wal mubadaratu jeung gagancangan bitaubati kana migawe tobat minhu tina ieu zanbun fil hali dina waktu harita walaika jeung misti kanjeun bitajdidi taubati kana nganyar-nganyar taubat fi kulli hinin dina setiap waktu fa inna dzunuba mangkasanya na pirang-pirang dosa kasiratun eta teh seueur wal abdu jeung ari hamba la yakhlu eta teu kosong ieu si abdun fi dhahirihi dina dhahirna si abdun wa batinihi jeung batinna itu si abdun mimma sitina pirang-pirang maksiat dhahir rek batin dipinuhan ku dosa adidatin anu bing bilangan wa in hasunat jeung sanajan alus naon halatuhu tingkahna ieu man wastaqomat jeung istiqomah naon tariqatuhu berjalan ieu si eman wadamat jeung langgeng naon ta'atuhu ta'atna eman wasbuka jeung nyukupkeun ka anjeun anna rasulullahi ari sayaktosna kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana eta bukti rasul ma'a ismatihi sarta ngariksana rasul wa kamalihi jeung sampurna na rasul al mutlaki anu mutlak ya tubu tobat ya rasul ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa yastaghfiru jeung maos istighfar ya rasul pikul yaumin saban-saban aksaro kana langkung seueur min sab'ina marratan tinimbang 70 naonana marratan balikna walaika jeung misti kanjeun bil iksari kana ngalobakeun minal istighfari tina istighfar ana al-laili dina waktu peuting wa ana an-nahar jeung dina waktu beurang wala siaman jeung terutama ingdal ashari dina waktu sahur
Wa qad qala sareng nyata tos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ari saha jalma lazima anu nganggerkeun ieu man nu ngamistikeun ieu man al istighfar kana istighfar ja'ala tangajantenkeun sa Allah Gusti Allah lau pikeun ieu man ja'ala ngajantenkeun sa Allah Gusti Allah lau pikeun man mingkul lihammin tina saban-saban kabingung farojan kana jadi kabunga buah tina istighfar wa min kulli doikin jeung tina setiap karupekan makhrajan kana jalan keluar wa razaqo sareng ngarizkian Allahu ka'man min haitsu la yahtasib tina arah nu teu disangka-sangka waksir jeung kudu ngalobakeun anjeun antakula kana yen ngucap anjeun Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi he pangeran abdi Ighfir mugi ngahapunten Gusti ni ka abdi. Watub mugi nampi tobat Gusti. Watub sareng mugi nampi tobat Gusti alaya ka abdi. Innaka sayaktosna Gusti angta tegesna Gusti at-tawwabu eta nu seueur tobatna ar-rahim tur anu mikawelas wa qad ganu jeung nyata buktos para sahabat yauduna eta ngitung ieu sahabat li Rasulillahi pikeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadza dzikri tina ieu zikir al mubarak nu diberkahan fil majlis dina majlis al wahidi nu sahiji qariban karna dekeutna ieu aminin min mi'ati marrah tina 100 wangsulan walaika sareng misti qariban kana deukeut min mi'ati marratin tina 100 balikan walaika jeung misti ka anjeun bidawati zinnuni kalawan maca doana Zinnun saha ari Dinnun Nabi Yunus Dinnun doa Zinnun doa Nabi Yunus manari doa Nabi Yunus wa huwa sareng ari ieu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha teu aya di pangeran eta tetep illa anta kecuali Gusti. Subhanaka maha suci Gusti ini sayaktosna abdi. Kuntu eta buktos abdi minadz zalimina eta tireng-rengan jalma. Faqad waroda mangkanya tatos dongkap naon annaha sayaktosna ieu doa
Ismullahi eta jenengan Allah al-a'dami anu agung wa inau jeung sanyana kalakuan sareng tingkah layakulu henteu ngucap ha kana kalimah nu di luhur la ilaha illallah mahmumun saha mahmumun jalma anu susah wala magmumun jeung jalma anu magmum kalor illa farroja kecuali bakal ngabungahkeun saha Allahu Gusti Allah anhu ti ieu mahmum magmum jeung mahmum qala sallallahu ta'ala pastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin pastajabna mangka nyubadanan kami lahu ka Nabi Yunus wa najaina jeung nyalametkeun kami ka Nabi Yunus minal ghammi tina kabingung wa kadzalika jeung nya kitu deui nunji nyalametkeun kami al mu'minina ka pirang-pirang jalma anu mukmin alaika bil iksari minar roja Sakola